Yo, assalamualaikum barudak sampurasun sadayana kumaha damang. Ana mau urang bakal ngabahas hamster. Nya ti mimitiana urang teh ieu teh anu panasaran jeung anakan hamster urang teh sadayana ludes pae ku indukana nyairana. Mimitina ge urang luas. Tapi pas Covid tingali dawu berit kayak loang ke berit masuk jadi terus bener eta ku indukana tah ieu videona. Tuh tinggalinya hiji dulu Ngan sahiji ti opat anakan jadinya sahiji tah di maman ku inungna sugan we hiji-hijina tiasa jadi juga ieu kayak tutupan dia. Tah eta videona lebar memang sih. Dan lebar ti mimitina opat langsung hiji masih eta hiji mah ada mah eta mah kasalahan abi oge kusabab eta namina teh kebiasaan abi mah lamun misalna can anakan teh ku abi mah disiplin lah abi malah pas can aya anakan terus dipindahkeun kuduna mah pas tos anakan teh jaluna anu dipindahkeun ka kandang nu anyar ngarah indukan nate terus streseun. Padahal lamun misalna eta jadi urang eta bede di pas badagna bede dikawinkeun jeung si Blue Argent teh. Asli urang eta lamun misalna anakan eta ke aya berhasil engke pas badagna beri kawinkeun jeung Blue Argent teh. Tapi ya kodana kitu kan lah nya kusabab eta teh anakan hamsterna saep jadi ku abi tos ditentukeun lamun anakan indukan ieu teh ku abi kawinkeun deui tah proses kawinna teh kieu tah. udah kusabab anakan si hideung ieu ya gitulah itu
menghasilkan anu HD jadi parae sadayana aina ku abi cobian kawinkeun deui. Ieu asina mah jaluna beda kan. Jaluna asina mah tes ieu ngan ieu tah. Ngan kurang ieu cobian heula. Mumpung tuh awakna ieu sadua, ieu ngora itu ngora. Jadi ngora-ngora itu lamun dibanding ieu lamun dibandingkeun jeung ieu kolotan ieu. Jadi mantakna ame sepantaran lah lumayan kan suga me aya anakan deui asalkan anakan tiasa dia dia ti tadi tuh kayak karek gitu karek disatukeun. Nah padahal lamun misalnya teu corona itu teu aya COVID-19 urang bere meser hamster deui tah keur bikangna ieu keur bikangna ieu oge ya bikal seueuran di dieu teh jalu ieu teh iya anak-anak duka sih. Tuh. Kalem we dan mina mimit mak tu heula aina we lah asup buah heula we nya. Tah. Ya abi khusus di dieu. Jadi jika nama misalnya abi kuduna kebiasaan abi mah misalnya tuh saya anakan kakara dipisahkan abi mah pas can aya anakan dipisahkan jadi jika mah stresen ya bayi itu kadang-kadang jadi stresen jadi ngerasa teu aman jadi kagok ya tuh anu bodas jalu anu jeung bikangnya. Abi mah kebiasaan abi mah lamun misalnya ngawinkeun teh sapantaran atawa jaluna anu leuwih kolot ame naon ame jaluna teh teu eleh pas masihan spermana dan misalnya bikangna anu leuwih kolot bisana bikangna anu ngajeger ya susah ya gitu jago. Oke lah misalnya tuh kawin tuh wah tah ciri-ciri hamster atau cocok teh gitu tah. Ya PDKT kene hamsterna hamster jaluna PDKT kene ditolak kene ku si bikangna can bogoheun tuh.
aku habis simpen di kamar nanti dia tinggal liunya. Tah, cuma ya emang gitu dah kebiasaan ABOG, terus jadi biasa namun hamster gitu dan memiliki kawin mah. Terus nya sa gitulah videona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.